hijab nadi saliran maha uningan saliran kagungan cahaya saliran biasanya angan saliran bijaksana kasaku makhlukna. Lalang sehat Gusti numur benghalang Gusti hijab nadi bijaksana kasaku makhlukna. gerak
anggang jeung manehna impungan kumaling jeung anteng mayang nampurkeun rasa katingal ka dirina harapan geus jadi angkuhan rasa mola asna jan anggang jeung manehna lamunan mugi jadi kenyataan naratas jalan kabagjan jeung dirina dina lungkang tutut aya imun nu masih hate ngarasa geget aya gerak deket rasa liung gandrung diri kapedang rasa katingal ka dirina harapan geus jadi angkahan rasa mola asna jan anggang jeung manehna lamunan mugi jadi kenyataan naratas jalan kabagjan jeung dirina jadi kenyataan maratas jalan kabagjan jeung dirina
ukur sang liwatan, najan ukur sang kedapan, angki nampi mua jadi gering hati. Sanajan ngan sajola amo tibeungan, sanajan ngan saliwatan adi mah ikhlas.
putus lawas urang tepang deui waktu sampau ajan geus bisa manawi salirak teh bade lali ka abdi nu lawas nganti
waktos ampun anjen geger pisan manawi sairah teh bade lali ka abdi nglawan nganti nalang sayuran aduh aduh engkau kontenan awas tetepang duhai rasa sono tampuk rasa cek asik bahayang urang ulah kedah bisa deui cek bahayang urang nabokeun kasono cek lisan bahayang urang ulah bisa deui duh hanjakan citra cintana
Ya saat tina hiji endah mapas rasa tilu harapan endah daya gimana susah mapal kenana aduh cinta mun sawawa tanpa pinang
Gusti Numur berhalang Gusti hijab nadi saliran maha unia saliran kagungan cahaya saliran
jadi penasaran bajak temenan mun laksana sasaran.
Panjung Kabu Timur tergandung Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Almar Journey. Oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, jalan-jalan kali ini diiringi dengan lagu pop sunnah. Oke teman-teman yang sudah datang nih, yang sudah hadir dari mana saja, semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin ya robbal alamin. Yang baru hadir dari mana nih? Bos Malaysia, bos Singapura, bos Thailand, bos Korea, bos Arab, bos Qatar ya. Semoga terhibur dengan adanya lagu-lagu dari saya dengan pemandangan alam di Jawa Barat teman-teman ya. Oke, dilanjut lagi jalan-jalannya, semoga teman-teman terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.